Weh, gini isi itu. Ketemu lagi nya. Wah. Di mana sih teh bieu teh? Ku aing ditotok gede sugan aing modar. Urang moal colena. Gerak-gerak di warung. Nah, teu mawa kerating deng. Di jagoan ku aing mawa bubur ayam. Bubur. Nah, saya teh bubur mah paragi cangkeng. Kayak gitu. Bubur gitu, bubur ayam, bubur memaut. Mau foto lontong. Maut mah gugur. Gugur maut mah. Cing ai gugur mah ngabeledug. Jelegur, jelegur Ngabeledug mah jurig. Saha ngaran ajeun? Ngaran kaula Jabang Tutuka. Wah, kesuartan. Jabang bayi. Jabang Tutuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto. Gatot Kaca. Purabaya. Puru Kuntul Karitungu. Purabaya. Kancing Jaya. Kancing Cetet. Kancing. Carikeun. Ngerikat gitu aingnya. Nakis lebih kapas gitu boy. Mata kena ge rikat aing mah. Kancing Jaya, Krincing Wesi. Krincing Wesis. Wesi. Krincing Wesi, Arimbi Suta. Arimbi lapar. Payak nu beres. Refleks gitu aingnya. Percaya. Lebih kapas-pas we. Arimbi Suta, Bima Putra. Refleks gitunya. Lebih kapas-pas we itu. Bima Putra, Badalungan. Badalohor. Cepet gitu. Lebih kapas-pas we. Wani marang aku, ora wani dening ngopo. Acan. Alah, dengit. Coba maju kurang ajar. Ayo pada. Geuleuh ti tadi kene aing kasih aja. Jadi jeung si Huis eta mah. Saha ngaran sia? Ngaran kaula. Saha Semar Suta. Semar Suta. Siti Ragen Suta. Siti Ragen Suta. Jokowi. Bagong. Astra Jingga. Cepot. Sutisna. Abdullah. Uned. Anjing lu baru baca ini aja. Modar sia. Musik sia, modal sia. Anjir bisaan euy. Aya kitu. Leutik. Iya. Weh. Anjir berat euy. Berat. Alah. Berat. Wes. Berat. Ya. Woi. Eta Rika teh kitu teh mah. Sangka euy. Tukang ulin atuh. Woi. Sok sia. Alah gelo aing ditotong. Aya naon? Panuh. Satu barang
liar kan ini digawang kacida sama jengguluh kayaknya. Alah liar euy. mata ulang boa gay sia teh. Homo sia nya. Pek anjing pek. Homo dititah ya mau ulok. mau diasongkeun bebas. Ampun. mau diasongkeun Jurig sakti setan kumawasa Duh. melalui mulia tibatan manusia sumuh sok sia mereka mana lompat ke kabina-bina teuing sia geus ngaganggu teh hari geus karek kaleuwih teh dulu geus karek ketek teh meni buktina pancerna oh gitu Iya. hayang dibuktikan tenyo aing lajeng Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badranaya ari gorehead gorehead teh bener bawang je dek nepi ka mana sia diadu jeung aing yuk si eta gini ya si eta mau dipecah-pecah ke kabeh jadi makhluk ese teh mau ulang aduh aing mah kaduhung dielek ketek ese dielek ketek le ese musik ulama ni ngagugahkeun macan turu sia ka aing ese dieneuk-eneuk lagi satadina ku aing teh moal diganggu sia teh tapi bongana ngelek ketek aing jeung ngelek ketek negara Amarta dina harti baka ngawut falsafah negara layang jamus kali musada aing bagian sok urang ijen jeung aing Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. beda aja geus ngabalad jeung Kang Ade miharja jadi eta teh oh paingan atuh logatna ge beda urus domba wae sia camain teh haralus domba na ge tina gerak nya oh tidak gerak bener disirek diadukeun jeung nu uing ieu teh naon aya naon be tansah diajeng-ajeng Pak kieu jang dina hirup anu pinuh ku romantika kahirupan dunya anu pinuh ku romantika kahirupan anu kasaksi nu kadenge nu katempo kajadian positif boh negatif laras yumu tayeu teh supaya urang ngarti supaya urang leuwih nyaho yen kahirupan dunya teh kieu harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan beuki karasa beuki yakin yen geuning ujang aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat jelas sabab naon
dari alam asal urang mah alam nirwana alam asal pae panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ceuk barudak teh mah alam langgeng teh tangtuna oge moal aya tungtutan naon-naon ke di akhir lamun ayeuna di dunya direngsekeun leres jadi segala rupa urusan anu aya di dunya ieu teh perlu lengse perlu angeus sudah teu angeus mah ngabuntut bangkong murid gini supaya ulah ngabuntut bangkong sumuh kurang angeuskeun hiji-hiji pasoalan anu teu anggeus sabab urang mah beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur samat bilatungan tapi jelema sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang aduh nya puguh we atuh bah cara ngangeuskeunana tangtuna oge urang teh kudu turut kana eta skenario kana kudu turut kana eta pelaturan sabab lepas tina eta pelaturan sanksi bakal karasa akibat anu bakal karasa mamala leres supaya lempeng dina hiji tujuan lempeng dina hiji gawe nyaeta ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok teh apa ta eta teh adil ti pangeran kabeh teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat kabeh bakal aya balitunganana mun teu diangeuskeun sagara perkara teh beres dari hukum keakhiratan mah deuleu teu pandang bulu beda jeung hukum anu aya di dunya bisa dijual meulikeun kana duit laras jelas ari hukum jeung pelaturan di dunya teh gabungan menang jelema benang bisa dipake ucing-ucingan deui ku jelema bisa dibulat homo jelemana lamun geus ubud dunya laras geus teu nyaho kana kaakiratan geus teu nyaho kana pamulanganana geus dengan cik mah manusana teh leres Pak sanajan si lain ayeuna teu RT acan tah di mana salah mah tetep jadi eusi neraka dulu dah eta pangkat teu RT acan leres sarua jeung raja kumaha teh wa di mana eta raja maot grapek layonna dagangkeun ka unga pasar aya nu meuli moal tah hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna hargaan keneh bangke teri naon atuh gunana wujud lah naon udaganana lan apan aya paribasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade mawa amal ninggalkeun dia geus mawa amal goblok itu geus jadi kecap umum di dia kene geus aya pabentrok kitu naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa amal teh menya kudu rangka dringkid pan datang ka dunya ge teh mawana naon diboligir tinggalkeun amal-amal anu hade lakojitu munapuroda ngaligincing manusia teh deuleu teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup datang buligir balik buligir bener teu pupuguh make jeung mamawa amal kaberat-berat lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegu komo soal agama tong ngambek atuh bisi didagor ke ku jisim aing si eta mah babariga getah bawang dan nyaho adat aing pan aing teh urang nagrak percaya ke urang nagrak
jadi leres urang teh moal mawana naon ngaligincing teh apa tetep amalah hade nu kudu ditinggalkeun ku urang abeh manjang ke nepi ka anak incu buyut bau jangan wareng gudag-gudag ka keciur bakal ngaruntuy kaninya malah beh dituna bakal jadi sejarah mode para pahlawan urang baheula dina waktu bajuang apan amalna nepi ka ayeuna nacrap pulang karasa ku sadarea nya muncul hadis mah teh khairunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea alah bener jawaban kuleungeun apaan engke teh di alam kubur di mana geus di ruang eta urang aya nu nakon ya kana dijawab kumaha nakonna saha pangeran maneh deh man rabbuka saha teh nu nakon teh malaikat bahasana bahasa naon bahasa Arab buka dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab iya nu goblok buat teh urang hariang gitu muni Arabeun semuanya bahasa Arab urang mananya malaikat oh heueuh malaikat teh tetanggana Haji Otong bisa jadi conggeang ya dulurna urang alam malakut teh bahasana naon iwati rasul nu apaleun kana bahasa nu kitu tuh bahasa rasul teh bahasa rasa nu sabenerna oh kitunya tongker dieu teuing sadina agama teh engkena ka ituna jadi fanatik teh ulah kurung ngewaan geureuhan kurung batok teh Islam mah jemar deuleu bijaksana jemar otak muka ulah keur dieu ieu mah aya ngaliwat seni haram kitu aya pangeras haram mode di uing teu meunang aya bedug di masjid nah masjidna leutik jadi aya bedug jadi heurin tak juga tuh leutik mah sabenerna cek bapak tadi di dunia teu leupas ti haram jeung halal iya katang ai haramna bedug teh kieu dengekeun ku sia naon ai bedug teh sok ngabejaan waktu salat dug 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 ta jelema teh apaleun oh ieu bedug lohor ieu asal hari ini teh jelema teh ke masjid heeh ai bedugna mah ngajedog teh salat saeta teh berarti calo Sumedang manehna mah ngajedog di dinya teu milu ulah jadi sia ulah kawas bedug ai ka batur nita asian teu jadi calo teh bedug lain goblok lain tah kitu Pak heuh sok padung dengkeun ngan omat di mana beda tong pasea da Pak beda teh ngaganggu teh kenapa mendegan uing his halus beda teh deuleu paham deh halus abe nyamung bes nu di perbandingan bener tah kitu lamun beda samungkeun ieu mah kalah parasea kudu jemar mah disamungkeun deuleu halus beda teh entong boro mah jeung pamadegan ngaran keur sok ngaran sakacamatan Buah Dua Udin WKB dalieur keur sok sia nu nanya teh deka mana Din hor itu Udin dekainya ka Udin sebab Udin nyunatan anakna si Udin dalieur keur sok serangan alamat jadi kudu atoh di beda-beda teh abe nyamung ieu kalah parasea eta teh ceureuh tah sagedeung deui tarawehan pan uing masuk 23 aduh maneh 11 eta dipersoalkeun mah jareng mah Pak dek nanyakeun nu 23 jeung nu 11 nu mana nu bener bener duanana ge asa daek ai nu salah mah nu teu anu teh taraweh heeh ya bener Pak nah asa keur dieu ting otak teh tinu kitu jadi pasea meneh gede lamun pasea hartina nemongkeun kalemahan jiwa nemongkeun kabodohan jiwa kabelegugan pokoknya kudu geus dewasa jang bangsa urang teh kudu geus ngalalarti
Gitu wae digedekeun. Urang teh dibelenggu baheula teh jadi jelema bodoh. Dibodohkeun ku penjajah teh teu meunang sakola. Informasi ditutupan. Manya ari ayeuna informasi media cetak, media elektronik, can ayeuna internet. Benar. Geus i7 ayeuna teh deuleu. Geus dunia maya Merukana. Iya, ya Pak. Canggih kira kurang bodoh wae. Leres Pak. Jadi urang-urang keneh. Nah, urang-urang keneh ya. Dati ditu nama eueuh siksa eueuh. Teu aya siksa kitu eueuh. Aya nu nyiksa teh amal perbuatan si lain. Nu ngaganjaran teh. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng. Jadi eta siksa jeung ganjaran teh di jero welas asih. Eta ulang Di jero welas asih teh siksa teh pangwarah teh deuleu. Lamun eueuh siksa mah moal balik pikir mun eta geuning. Jadi di kasang tukangna eta teh Rahman Rahim. Nu matak Rahman Rahim dijieun pangheulana bi ismi lahi Rahmani Rahimi. Doh eta bulan dua dah. Supaya ulah pelontong hirup bi ismi lahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Heeh. Hari bi didinya harapna harap jar nu ngajerkeun. Bi ismi ari ismi mudop hartina panyaranean. Ilahi mudop ileh hartina nu nyarane. Tu geuning. Tah si lain nyaranekeun diri ka saha? Ka Allah. Naon modalna? Naon? Rahmani Rahimi nyaeta welas jeung asih. Eta Nyahan deuhan tadinya. nu mata kolot baheula mah nyebut bismillah nirakam nirakib ge mati. Dan nya Temus kana hate. cacak salah mati. Nah ari ayeuna anu paseh da teu mararati keur sok. Anu leko ayeuna mah benar. Tapi heueuh bener euy. Da batur mah temus. Leres Pak. Da kerdil otakna. Urang mah purna bibir teh teh. Eta model salat gitu. Heeh. Salat dikeureueuh geuning mati mah henteu. Segekan ka batur tah nu mata kudu apal heula cenah geuning awaludini ma'rifatullahi taala. Awal-awalna urang rek ibadah teh kudu apal heula kana diibadahanana. Eta kudu ada wahyu bukan teh. Jodekul mah teu kaharti atuh. Bisa eta oge jodekul. Naon? Diajar. Targetna teh bertahap diajar. Lamun karek diajar ulah boga rasa bisa. Ulah boga rasa bener. Ulah boga rasa geus nepi deui. Kabatur ngahampas. Jadi aya na salat teh tugasna oge aqimus salat adegkeun. Doh, Adegkeun. Tah syariatna batur dina usaha geus ngadeg-ngadegkeun tower. Apa sia tower? Eta geuning tower teh anu di mana urang kieu tower cenah. Well, atuh ka mah. share eta mah goblok share. Tower geuning beusi ning disambung-sambung 180 derajat. Jangkungna teh. Eta teh lain jangkungna, lempengna. Lempengna. Teuing ti kaler mah kitu otakna. Sege-segekan ya kayak itu nanti Mendidikan-gedekeun. ada tower diadegeun ya leres eta teh nyieun jaringan tah ngalegaan jaringan tah HP nama pek rek naon we Rek HP Mitro. tadi mana tower geus diadegeun si lain hubungan ka Jakarta cukup ku halo Nyambung
iya halo Nyai cager pandite malan da nyamung oh Nyai cager usum naon Nyai di Jakarta oh mah usum demo oh Nyai atuh cing mah pangwawakeun demo hayang ngasaan alah baru kana demo teh empe beureunya ada ke sekolah teh apa tuh tapi Pak naon tower aya heeh tapi ieu HP teh nyambung pulsaan tapi teh nyambung keneh buat teu dicas tapi teh nyambung keneh bawa HP na digadekeun jang benar dua kaupik salat di keureuy nya tapi teu dijabah buat tara zakat anjir hebat oge ieu Kiai Semar teh ieu kolot eta tereng atuh tapi teh nyambung keneh teu dijabah keneh salat di keureuy bawa teu dicas jang nah eta batuna bawa meureun tara silaturahim jeung gaib jeung nu gaib gaibul gaib rijalul gaib dah eta jeung alam jeung jelema deui jeung nu berilmu cenah eta teh nyambung keneh bawa HP na digadekeun maun maksudna bawa sia ibadah teh ditukeurkeun jeung pangabutuh dah eta anjir burukan nepi kayaknya kolot urang kudu bangga boga kolot gitu kudu reueus lain bangga reueus bahasa Sunda mah burukan teh batur mah reueus ayo ngejodong di kota tapi kampungan sia teh reueus gede kan bae ciri teh muhun Pak nya larat bos sia digadekeun eta jiwa raga teh kana urusan dunya wungkul hirup kakonengan teuing rajieun daek salat tahajud geuning pamenta nurulung doang malah pamenta ge ditarget geuning ya Allah geus salat tahajud teh ya Allah pun anak hayang kabeli ojek dah ditarget kumaha lamun Allah rek ngarebus eta urang mah ngadoa wungkul keneh nu mere mah kumaha itu mikeun ondangan ka batur keneh nu mere mah sabaraha we tong ditarget tah ti gubragna jelema teh ibadah teh kitu jadi bangkrut benar jadi pangsilaka-silakana jelema di mana eta jelema teh ibadahna misleuk jang iya nya pa dicukurkeun jeung pangabutuh kene urang mah heeh eta anu ngalalarti geura mode ahli-ahli politik gitu heeh da bangkrut ibadahna teh bangkrutna di mana aya kejadian gempa bumi breng mawa sembako mau 10 atuh caritana eta teh dek bantuan tapi naha dina trukna teh ngelebet bendera partai dina tabang deui bari encan waktuna teh kampanye tah ieu teh karena Allah karena partai ieu teh cing jadi we bangkrutnya Pak heeh nya nu ngarti teh akhirna mah jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan eta kan tapi jelema ngarti teh heuda orientasina kana kakawasaan tadina lain dek jadi media salah udagan benar jadi orientasina teh kana kakawasaan kadituna naon bakat teh gak ngahalalkeun kana sagala upacara duit negara duit rakyat dileg-leg eta bangsat loba di luhur eta loba nu pada nyangkokon memeh jadi mah geuning wah baligo pagede-gede lamun kana resep daek datang ke kampung-kampung arang ngaherenge ngajak seuri kaos nu heueuh jeung adak-adak bagur sakudung bager salimat get ke dina kursi wah culang cileung neangan palingeun tah si goblok tong kasar teuing sia teh mau lo na kasinggung tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing paduli lamun ditewak sia diduruk kumaha babari nyieun deui kai loba sama jangan bahagia mah mending cara aing jeung ngagulung politik teu becus mah mending ngadu domba ada bener hiburan ongkor tah kitu jang nya jelas
dina agama ngan ukur kedoknya Pak kedok atuh disimutanku kabohongan disimutanku kapalsuan wah padahal dina katerangan oge ya ayuhal mudasyir kum Pak anjir hei nu disimut bangkit meneh geura bejaan ka itu ayeuna teh jelema teh loba nu disimutan ku kabedegongan ku kabohongan ku kapalsuan pinu wah dikedok mun ceuk ayeuna mah dikaredok mengatasnamakan rakyat benar wah rupa-rupa Pak mah daroraka nu kitu teh Pak ada ya balitungan jangan tuh keur urang bisi kaganggu hate aya hiji katerangan pashhadu ala anfusikum artina saksian diri maneh cukup kumararane eta dari punyaksian we batur mah sia kagering-gering heeh nya kacape-cape nyaksian batur percaya si lain Allah geus ngayakeun neraka percaya nah atuh make ngewa daloh geus nyadiakeun neraka teu kudu ku urang daya anu berwajib du newak mah lah nu berwajib oge geuningan loba kacogok ayeuna mah tah di dunya mah tuh dah eta lieu Uy ay aka geus hirup geus ari si laing paeh keneh aya nu paeh nyonya jangkrik monya nu paeh nawar lupae hayang bawang udarnya lah mak mak ya saya tanya ku maneh eta mak engka rerenengan gitu seperti jeung lain muhrim seperti nu geget lah naon tinggali mak dulu mak rerenengan jeung bolon ayang keberondong mak dawa kamana bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang astagfirullahaladzim kamana ini teh Arjuna deh ke apa jang nu jelas marek dicacak senah keur syarat neangan ilmu kayak ari ieu saha ieu tanya aku maneh saha asli wilujeng tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya urang mana jauh tapi jeung maneh teh salemur tadina ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula mah siapa tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek dibeli ku abdi dek di Pulasara nyage parantos jadi wujudna da puguh bapa abdi hari goreng oge aya wajar meureun anak Mulasara kalau jadi bapa nya ngan ieu abdi teh kaget nah moal bet rerenengan kieu muni jeung budak ngora muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh tertawa di atas penderitaan orang lain betul saha ieu mah ieu teh bapa maneh salaki mah jang saroge mah bener ari abdi paeh teh geus lila ieu teh si kene oh jadi bapak maot teh mah nikah deui we pak mak numutkeun ti Pak Uyud Buser penelitian kronologis model kieu teh mah bakal terlibat ya bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi sabab purkuntu kali tunggu lar gagak kali tunggak leungit bangsat aya paling boa-boa itu aya pembunuhan berencana di skenario ari kieu jadi nama ayeuna Semar cepot dawala dipaehan mak kawin deui
aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu ada main juga apa ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu termasuk perselingkuhan ya mah. Sebenarnya bakatin kunya ka maneh nya kabdi mah lain kitu atuh kumaha kronologisina pangnanya mak teh jejeritan minta tulung salaki mati anak korban nepi ka peuyeul mak teh jang lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mah teh kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka mak ngan kumaha teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak nyaeta maneh asta jeung dawala kitu mah teh kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna jadi mah teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mah teh jang nya atuh wilujeng ngai kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu ma wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu pendek abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapak saterusna ya moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti nak moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leutik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun ka cicingan kuring mah moal jang moal bosen wah urang ini era kamu kesana pun lagap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh papa maneh asli ya kapan bapak kuring mah dicacam itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meni geget gitu nya bapak urang pasti ya sia leupuh Yuni sia teh pengaruhan jo percaya we leupuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam benar Semar iku dudu wong samanea terus sing madu trahing kusuma titi sing andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan baik percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semakeun abdi wah doraka sia ma panginten atuh nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun ja Bapak nuhun dawala anaki maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa kunyaah-nyaahna ka Bapak tapi kanyaah jeung kadeudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung pulung deui ya sia kapangaruhan teh karek sakitu geus ka doktrin dewek mah tidak akan percaya amuan sampingna
Bapak urang memboga ciri nu mandiri. Benar. Punten pada nama sinyal. Sok. Astagfirullahaladzim. Bapak hapunten pikan uding goreng abdi wajar ya ternyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak kurang tenggelan aja ku abdi isulah lamun maneh mawa dendam silakan mun indit ka medan perang indit ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur ku antek-antekna eta jurig Allah cilaka kabongohan bangsa urang ieu raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunna hayu anu rek nyulikna urang tewak Bapak uningati saha dina sajaroning gering Bapak lain sagering-geringna tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir ya lain sagering-geringna cek aing oge Percayalah ka Bapak. paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima ya da pisang make dikotok Teke lagi. si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya apa tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu Eta ngamonitor begang. leuwih atuh leuwih di internet gitu mah Bapak aing sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kantenan mah kaula nuhun nah heureus cai mah Gerata tahar gitu. maksudna bakal datang semah ka dieu nah heureus cai mangga kaula nuhun lah naon kapiting itu kulub Da boga kapiting we teh di saha bo. tajungan dan teh di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet Anu di bedo. eta teh Anu di bedo aku bola gini baju. ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit Lain ku mati ketingalianana saya teh. bade naon Bapak teh urang nyalukan dulur Bapak pindah ka dieu pindah ka dieu naonana biuk pindah ka dieu Pindah ada geus mangkal. lah pindah dia lah pindah lah Pindah. maksudna Kira pindah. lajeng ieu Dewa Nur Cahya Tuh. meremkeun socana rapsidakep sina tunggal mateni babahanan satur dria satur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa Iya iki. nyaeta ngagupay ngagunakeun ilmu panggupay rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna Walah, iya inggih. anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belesat datangna ka tumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodasideun Des. putih kuning abang irang barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot
aya cahaya naon itu lah kutu miri Tumiri nutuk leuwih teh. kutu miri teh beda koneng bodas hideung beureum Pak kadieu majuna nah jadi di jelema ieu Sing baru wah startek teh teh incun ini anu teh. Wilujeng Sumping yap sampurasun rampes astagfirullahaladzim eta teh dewa Pak tanyakeun ku maneh engke Aya keajaiban gitu. Wilujeng tepang deui sanajan urang papisah tapi tetap urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawara abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh Bapak Abdi ngain teh lieur teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king hasta jinga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangalingi aduh nuhun salamet maneh Bapak Abdinya geuning nyaho apa we tinu tadi Wilujeng tepang deui lingi cepot salamet maneh jan dawala salamet mangalingi Bapak Abdi deui nya bener alah ya Kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing Wah, ayeuna bobo. Pak ya Loba nu ngabelana. ieu teh Bapak Abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki mak nya anyir kuatan mak kulimaan Oke teh jamuna mah. Bapak punyungan abdi sembaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di Bapak ayana deket-deket anak talus Bener mata gerak korehan. anu sok didongengkeun ku Bapak ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong Bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur Naon kan? Cing. Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan Papat kali papancer lain bunga haji dari rukun Islam. Dari bangka Dakamala Ingis Duman Pangka Tungna Abiteping Malantai Kirasana Malantai Abiteping Kirasana
Ayah Bayuyut kusayang Adik kejojoran teuing salira kedah dicari kumara di pawenangan kedah jadi pantrang nuan tegaduh pamadekan langit tengka serapitna surah pangrina nukatu patak tugen Caca-maca tekau rek kumanina teweleh menang musibah teweleh menang musibah payus mun sireringan pantes mun siritungan tandani sili ajenna du masyarakat manusaan Nur cahya sesekar ningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang luar biasa ngimpi aing teh lain itu dewala Ayah keajaiban dia kan kieu babarengan jeung Semar teh Derugi babarengan ilmu laduni teh itu meureun Eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 Ciwit Lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 papat kali pacar gitu jauh-jauh ke KRW 3 gitu Nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku panserna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana. Oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila selaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna doh eta wow si horeng raja teh hate oh nyanya kabeuleuh jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate hate
Kita ngajongklokeun teh hate Hate kusuk tuh jual begah. wujud dek gerelut kumaha hate segala rupa ge kumaha teh. oh cing jadi guru Amin, amin. Jadi ilmu ya kan. wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung kaula pingaranan anjeun gumantung kana warna pingaranan anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi dupi apa pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna Gramanian di pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah ya anu jurig jeung sakti kubawasa tapi melalui mulia tibatan manusia ayeuna Bapa tingali nu kumaha nu mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa Eta ulah Bapa teh. kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui saeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapuseuh daya amarta langsung ka nagara awau langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun da jugjug negara awau langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna panglulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna di manian langsung bawa ka awal langit di ditu kumpul siap Itu cenah nonton di ditu dia. jadi Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abi Nurulung Nurulungnya rinit. alah sia Nurus Tunyung Pantes. dupi kaula Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna Benar. gara buru-buru datang gitu milu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tah mangkeluk siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji begitu Ayo gawe teu. gawe henteu yang busung nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot dek milu ka bapa anu mana maneh Cing. bingung ge bayu ai Dia cing. Lagi lu ke mana Kang? Pilih hiji di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit panggedena duit Anu rencem ya Kang. Ngerencep nenek. abi mah rek milu teh kan ureuncem Karena teu susah. Teu susah. kuring mah kumaha tugas di pancer we geus milu jeung kaula ayo Mari lu KB. anjeun supaya ulah aya gangguan di jalan ayo dit mangga Kana elap. salametkeun Arjuna teu sangka teuing Bapak aing Benar Kang, ta eta boga Bapa.
mah ngehep-hep we. Luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat Eta salat Daya deui Kang akan bisa sholat. Terus apa? sabab mungkin di mana-mana geus paeh bakal aya patakon anu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. Sholat Ada nih. Ai maneh tara-tara teuing atuh. lain bener kedua teh hijau. Terus siapa buruhna? Si Eta mah. Naon? Heuda kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana. Nah, itu gitu teh mah heueuh. Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Aya janji dekul mah eta mah tuturut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we. Apa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun kumaneh. Sok supaya ngadieun. Ai salat teh tugasna aqimus salat, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower akak ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Kalau udah telepon anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu menit. jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat di keureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir Pulsa tindakan. tara sodako tara nyieun kahadean ka batur kumaha lamun dewek daek sodako daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ejengan kadeukeutan kiai beuri jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun Bapak paling sudah dijual. rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana wudu wa iya kana sanain anjir puasa dikeureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat teu barang hakan ngabuleun maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapak
puasa akibat tidak puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ke Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar bungkul jakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-harang siri omongkeun Allahu nyaun orang puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyeleunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh dol jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teu dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia wala